naon. Ya Kang terus di mana Kang? Gitu mangan kuring teh mang. Yo biasa nempuan tai yang kabalongnya. Kabalong itu jeung pangusupan. Gitu. Oh itu si Mamang keur naon teh keur beberes. Tuh, Mang kita bari rada capek ya kuring teh. Keur ngabersihan solokan, Kang. Aduh, ya atuh diuk Mang heula istirahat heula. Oke. Yo pugu Kang keur ngabersihan solokan. Aduh, Mang urang ge nganuhunkeun kamari kan hujan wae nya Mang nya. Beberapa poe gede hujan itu. Balong kapinuhan Mang. Wah, lauk kalabur tinggal mana? tong boro ayeuna balong masih solokan kieu. Imah ogenan kakareueum ayeuna mah. Nya Musibah. Eta mah geus hiji hukum alam. Anu teu bisa dipikahayang, teu bisa diembung-embung. Nya, babah dieu kan Mang nya urang teh kudu sadar Mang nya. Eta lah mikeun runtah wae ka solokan ieu. Nya, Kuring ge gerak. Dina solokan beureun naik Mang runtahnya nepi ka lauk eueuh, runtah pinuh di balong teh Mang eueuh. mantak ayeuna mamang nyisir solokan teh kitu, da ayeuna terjadina banjir teh ti urang-urang keneh atuh. Nya, Lain ti alam-alam teuing. nya kudu sadarnya. Kudu sadar. Cenah kamari beja aya longsor Mang. Wah, aya longsor yo, nu longsor teh nya di Kecamatan Cikoneng. Tuh, belah mana eta? Oh, di Jalan Anu Rek kana soat ya. Dinya teh pan loba longsor, Kecamatan Ciahur Beuti banjir. Di Jalan Panumbangan banjir. Oh, tata di dinya tamang deket hareupeun pasantren. Udah kali ke jalan. Cijantung. Oh, Eta teh ku alatan mandet ieu, solokan. kuring pas kadinya lewatnya dina motor Mang. Aya Pak Kapolres kuring teh kudu dina. Ari nu kaditu saha Mang? Kamari mah anu kaditu ngalongok banjir. Aya Pasekda, Pak Andang Firman kaditu bobolokot milu karena banjir. Kontrol kaditu. Kontrol mang. Da ku gercepna eta tah resepna mah. Tuh coba maju ka putingnya. Alhamdulillah kumaha dibersihan. Alhamdulillah ya. Terus tinggal ayeuna mah masyarakat urang bejaan kelas kiceun runtah ka solokan nya. Salah ladar. Ayeuna mah da layeun runtah teh. Hiji ngajadikeun banjir. Kapan nya? Kadua-duana penyakit teh aya, Kang. Eta teh bangsa atuh. Hukum eta teh tina sampah-sampah keneh, Kang. Nah juga kuring Mang lamun nempo duit teh atuh. Urang kudu nganuhunkeun ka pamarentah, maksudna ka Pasekda, ka Bapak Bupati, anu nyaah ka masyarakat. Geuning eta nu banjir oge langsung gercep. Heeh. Langsung sikapnya Sikap. sigap langsung sok Nah, datang ka lokasi eta nganuhunkeun. Mamang mah rek nulikeun ieu bebersih. Nya. Kuring rek kabalong lah itu geus loban rek nguseup cenah. Mumpung lauk tadi aya nu ngirim. Lauk teu cenah lauk ayeuna mah da moal arimit beureun cenah lokana dibersihan ku mamang. Nya, nya. Ampura Rek Mang ngabuburit. bantuan nya. Keun bae keun da ieu mah. Lain hayang dibantuan kan hayang bersih hungkul. Hayang bersih hungkul keun. Kira panen ieu. Gedeung deui kapan ieu geus. Tuh, geus aya eusian ayeuna mah. Nya kayak bisi Bener geus panen kurang ngaliwat di kuring laukna. Ya, siap oke. Ampura Mang nya. Kami sami Kang. Sehatnya. Ayo nya. Tadi hati-hati Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.